Jabang Karang nanaonan sia kalakan nyerang dewek. Aya naon sia balik-balik kadon nyerang dewek. Montong loba bacot, bantar gede segera siap-siap sabab Andika dina poe ayeuna bakal dipodaran ku dewek sia. Rasakeun yo hiat besaat jeblot koleang kublak tobat. Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita si Jabang Karang. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina medar cariosna leuwih sumanget deui sareng mudah-mudahan sasieur sabeuneureun tiasa ngahibur kaum dangu di mana bae ayana. Mangga ayeuna prung cuang kawitanan. Barang adanya pananya gitu dua anak buahna teh ngagelengkeun sirahna. Henteu abah nya bantu teu salah emang kitu tangtunganna teh jelas pisan sabab kuring mah henteu ieu henteu ngan sapaliwat tapi nutup eta kaen tangtunganna teh abah kitu kumaha abah. Cek dua anak buahna waktu harita negaskeun kaayaan pamikiranana sabab teu salah tetepan maranehna teh kacida seukeutna jelas nempot tangtungan Karta jeung Kartina. Lamun ciri-cirina kawas kitu mah dewek kacida yakina eta teh anu ngaran Karta jeung Kartina anu salila ieu ku dewek terus diobrolkeun jeung Arandika. Dua jalma eta teh anu geus nyen gara-gara ka dewek baheula dewek bikin ka tatu anu kacida parnana jeung deui lila dewek teh hayang bisa waras kawas kieu deui kawas ayeuna sia. Cilaka geuningan mangkluk eta teh masih keneh hirup geuningan bener jeung deui na kumaha si Jabang Karang. Kapan si Jabang Karang teh geus indi ti ieu tempat nah can nepi atawa kumaha nya. Atuh puguh bae sakabe anak buahna teh waktu eta arunggek khusus nama dua lalaki anu waktu eta keur nandangan ke nyeri akibat bentrok ngalawan Kartina. Teras lamun tos kieu kudu kumaha urang teh abah kudu kumaha celengkeng teh salah sahiji anak buahna anu titadingan saukur nangtung nyaksian sagala rupana dina waktu eta nanya kitu. Ayeuna mah wayahna dua ti Andika kudu neangan si Jabang Karang. Teangan kapan Arandika teges apal di mana lembur si Karta dewek we kekara inget dewek teh teu ngabejakeun di mana lebah-lebah lembur si Karta ka si Jabang Karang tangtuna. Waktu ayeuna teh si Jabang Karang keur leumpang teh teu puguh sabab tujuan lemburna teu ieu teu apal geus Andika duaan ayeuna mah jig beradatangan lembur si Karta hayang nyaho. Nah si Jabang Karang teges nepi ka eta tempat atawa kumaha sabab dewek kacida yakina lamun si Jabang Karang geus adu harupan jeung si Karta boro-boroning si Kartina pamajikan si Karta sanajan si Karta anu langsung turun moal sanggup ngelawan kekuatan si Jabang Karang mah bakal modar. Sanajan dewek ngaku si Karta teh pinuh ku ilmu sabab dewek moal cilaka baheula teh lamun si Karta kekuatanna teu hebat ngan dina waktu ayeuna mah boro-boroning ngalawan si Jabang Karang ngalawan dewek oge geus moal sanggup komodi kudu ngalawan si Jabang Karang sabab dewek oge geus ngulik pangarti leuwih luhur deui di ieu tempat teh sanajan nepikeun ka waktu ayeuna dewek can aya niatan kaluar ti ieu leuweung sabab dewek masih keneh ngandalkeun tanaga si Jabang Karang anu bisa ngalaksanakeun sagala tugas khusus nama dina mimpin Arandika sakabeh dina ngarampok. Ayeuna mah geus ulah loba nyarita sia duaan geura indi ti tempat. Cek ki Bantar Gede waktu harita langsung nunjuk dua anak buahna supaya ninggalkeun eta tempat keur maluruh kaayaan si Jabang Karang ka lembur Karta. Mangga bah mangga nyabah mangga begitu mah nya geus ayeuna mah kuring duaan bakal nalungtik bakal nempuan kumaha kaayaan eta lembur teh. Nah geus aya kejadian
anu tangtuna bakal geger ke warga lembur eta teh lamun geus aya kajadian si Jabangkarang adu ilmu patutunggalan jeung si Karta. Bah cek dua anak buahna anu ditugaskeun supaya nyusul si Jabangkarang. Tak gitu tapi ingatkan sia duaan mah ulah wani ngadon datang kalau eta lembur teh langsung nyeun gara-gara ulah sia sabab lamun andika duaan datang ka eta lembur hayang nempo si Karta jeung si Kartina anu can kepanggih ku si Jabangkarang terus arandika anu nyeun gara-gara nyang harupan si Karta. Andika dua teh bakal modar, andika duaan teh moal sanggup kudu ngalawan dua makhluk eta mah sanajan ngalawan pamajikanna oge geus puguh tah tempo batur sia ayeuna kayana kawas kieu patut komodeung lamun ngalawan si Karta jadi kahade andika duaan mah kan saukur nalingakeun kaayaan lembur eta. Nah si Jabangkarang teh geus nepi atawa can namun acan aya wayahna andika duaan kudu neangan si Jabangkarang deangan tapi keur kapanggih lamun geus kapanggih bawa ku andika ka eta lembur kitu bae nama cek Ki Bantar Gede waktu harita langsung negeskeun sagala rupana atuh geus kitu mah dua anak buahna teh arunggut jeung teu loba nyarita deui langsung kencling ninggalkeun eta patempatan. Ayeuna urang tinggalkeun kaayaan komplotan Ki Bantar Gede caturkeun Ki Badra jeung pamajikanna sanggeus sababaraha kali ngurilingan eta leuweung jeung deui Ki Badra teh terus-terusan ngerahkeun sakabeh kakuatanna hayang nganyahoankeun ka mana inditna jalma anu geus mawa Saraswati tapi nepikeun ka waktu eta bener-bener matak bingung jeung sieun kulantaran kakuatan Ki Badra waktu eta teu mampu nembus ka mana si Jabangkarang mawa Saraswati. Aduh ambu lamun kieu carana mah urang balik deui yuk ka markas jang tugaskeun bae barudak supaya neangan ka mana bae urilingan leuweung-leuweung jeung lembur-lembur moal hade amarek niiskeun pikir heula lain pagawean memes sasarap ieu mah sabab anu mawa si Nyai teh lain jalma sambarangan kudu tiis pamikiran ama teh supaya bisa ngusatkeun kakuatan batin di tempat anu khusus digunakan ulik ilmu ku ama kitu bae nama ambu cek Ki Badra waktu harita langsung negeskeun pamikiranana. Aduh ama kudu kumaha piraku urang kalah kabalik deui bari jeung teu mau hasil ama sieun ambu mah sieun si Nyai cilaka sieun ama sieun cek pamajikanna waktu harita langsung negeskeun pamikiranna oge bari tetep bae rembay ku cai mata kulantaran sieun anakna cilaka. Ama oge lain teu sieun lain teu hariwang ambu lain teu hariwang tapi kudu kumaha piraku ayeuna urang lelempangan teu pararuguh kapan geus bukti urang teh ngurilingan ieu leuweung kaditu kadieu teu jelas hasilna naon kekuatan ama oge dikerahkeun can menang laratan jadi leuwih hade kitu bae ayeuna mah barudak anu kurang ditugaskeun neangan si Nyai urang oge kudu nalungtik ku kekuatan batin urang kitu bae ayeuna mah ambu kitu bae sabab eueuh jalan deui ayeuna mah eueuh jalan ambu iwalti eta ambu carana cek Ki Badra waktu eta tetep negeskeun niatna nya atuh ari geus kieu mah kudu kumaha deui nya mangga ama mangga da ambu oge bingung sanajan sieun kitu sieun kieu tapi kudu kumaha ambu oge bingung ama akhirna mah sanajan bari ruwah riwih nyaritana oge teu pararuguh kulantaran gempeur sagala rupa aya nyang karuk dina hatena pamajikanna oge nyaluyuan geus kitu mah teu loba nyararita deui blesat kaceleng les maranehna teh luncat ninggalkeun eta patempatan nuju ka markas teu lila oge kulantaran rumpatna teu sambarangan maranehna teh geus nepi deui ka markas langsung ngumpulkeun sakabeh anak buahna supaya kumpul di hareupeun wangunan sanggeus sakabehna kumpul waktu eta manehna teh langsung nyarita
barudak dina waktu ayeuna dewek bakal nugaskeun arandika sakabeh kudu mencar ka ditu ka dieu neangan si Nyai, sabab si Nyai teh leungit teu puga-pugu kawas nama aya nu mawa. Ceuk Ki Badra waktu eta langsung nyarita kitu atuh mata kreuwas keur sakabeh anak buahna teh. Si Nyai leungit abah, leungit kumaha atuh, leungit kumaha nyaki, leungit kumaha piraku leungit kan pan si Nyai teh kamampuanna kacida luhurna sanajan masih kene rumaja. Kapan urang sadaya oge moal kuat ari kudu ngalawan si Nyai mah tah eta anu matak bingung keur kuring sakabeh teh abah. Ceuk sakabeh anak buahna waktu harita ting celengkeung kitu bingung aneh campur aduk ngajadi hiji kulantaran teu yakin lamun Saraswati mampu dibawa ku jelema, sabab yakin lamun aya naon Saraswati teh bisa ngajaga diri, bisa ngalumpuhkeun lawan anu disanghareupan ku manehna. Eta anu aya dina pamikiran sakabeh anak buah Ki Badra. Nya, kuring oge ngarti, kuring jeung salaki kuring oge ngarti, barudak ngarti lamun anu disanghareupanna kamampuan biasa mah kacida gampangna keur si Nyai teh keur ngelehkeunna, tapi arandika sakabeh kudu nyaho saenggeus diimpleng ku kuring jeung salaki kuring anu mawa Saraswati teh lain jalma sambarangan nepikeun ka ayeuna boro-boro ning kuring salaki kuring oge tah ama teu bisa ngimpleng, teu bisa manggihan ka mana sabenerna si Nyai dibawana. Jadina ulah heran pastina oge anu bisa mawa si Nyai teh lain jalma sambarangan kamampuanna leuwih luhur ti si Nyai geus pugu kapan bieu ge dicaritakeun teu kaimpleng sanajan geus kagunakeun kekuatan batin can kaimpleng ka mana dibawana si Nyai. Jadi ulah heran ayeuna mah geus gerem mencar teangan si Nyai teangan. Ceuk pamajikan Ki Badra waktu harita langsung nyelengkeung nyarita kitu atuh geus kitu mah sakabeh anak buahna teh teu loba nyararita deui kulantaran sanggeus dijelaskeun kitu mah maranehna oge ngarti bener lamun manggih lawan anu leuwih luhur elmuna ti Saraswati nya pasti Saraswati moal bisa kukumaha. Atuh geus kitu mah bring sakabehna ge arindi teh eta tempat mencar hayang manggihan laratan Saraswati. Atuh geus kitu mah Ki Badra jeung pamajikan oge arasup ka imah terus ngobrol kacida uplekna nangtukeun sikepna jeung deui Ki Badra teh sanggeus ngobrol jeung pamajikanna lumayan lila nangtukeun arek indit ka tempat anu biasa digunakeun ku manehna mujasmedi ngulik ilmu salila ieu. Caturkeun Saraswati anu keur jadi pamikiran maranehna duaan waktu eta keur lempang jeung si Jabangkarang beuki lila maranehna teh beuki loma Saraswati bener-bener geus teu mikiran nanaon deui salianti betah bebarengan lelempangan jeung si Jabangkarang barang nepi ka lembur tujuan anu rek dipake jalan panuduh keur lempang maranehna nuju ka lembur Karta. Waktu eta si Jabangkarang jeung Saraswati teh keur ngobrol jeung hiji warga lembur anu kabeneran papanggih jeung manehna. Waktu nanya lembur Karta teh teu hese sabab eueuh anu teu apal di mana lembur Karta. Atuh maranehna teh terus ngalanjutkeun lengkah suku maranehna nuju ka lembur anu geus puguh ka mana tujuanana. Teu lila oge kulantaran lempangna maranehna teh lain lempang sambarangan sakampung ngagunakeun kekuatan anu dipiboga ku maranehna geus nepi ka lembur Karta. Barang nepi ka lembur Karta nanya deui ka warga di mana lebah imah Karta teh. Teu hese oge sabab sakabehna oge kacida apalna saha Karta langsung ditunjukkeun. Waktu eta teh manehna keur ngobrol jeung indung Karta anu kabeneran aya di imah.
Nini kabener sia nyarita teh kabener kamendi sia kamendi si Karta jeung si Kartina teh ulang ngabong sia ulang ngabong bisa dipodaran ku dewek cek si Jabang Karang waktu eta langsung nanya gitu bari nyorongot mencerong ka Inung Karta anu waktu eta tungkul kulantaran teu sanggup pateuteep mata jeung si Jabang Karang. Atuh duka Ujang duka kapan tadi pada tadi carioskeun Nini teh budak Nini jeung minantu Nini teh keur neangan anakna anu leungit geus aya kana 13 tahunan mah leungit aya nu nyulik teu ngabohong bisi teu percaya majik teangan bae di imah teangan talung tikcuk ka ditu ka dieu seg lamun aya nyaheg bae di paehan mah Nini teu nanaon ari ngabohong mah ari bener-bener Nini geus ngabohong ka Ujang mah cek Inung Karta waktu harita nyarita kitu bari ngadeg-deg awakna kulantaran kacida sieuna Nini nah laras eta teh Nini teu kieu ngabohong teu kieu ngabohong teu kieu ngabohong jeung di teu kieu sieun sabab Kang Jabang Karang mah nyarosna kieu memang garihal tapi salosna mah teu galak Kang Jabang Karang teh teu galak ayeuna mah carioskeun bae Nini carioskeun di mana Bapak Karta sareng Ibu Kartina teh hoyong tepang abdi mah hoyong tepang cek Saraswati waktu harita manehna mah nyaritana lemes kulantaran memang kitu bahasana kecuali waktu keur gelut jeung lawan atawa keur ngarampok kakara manehna mah kasar kulantaran beungeutna sok make tergos tara katembong saha manehna tapi waktu eta mah tetep manehna lemes kulantaran teu boga masalah jeung deui hayang nganyahukeun supaya gampang sagala rupana jeung deui Inung Karta teh dipikaharep kumanehna bisa nyaritakeun saujratna henteu ngabohong je nyai henteu ngabohong ini mah henteu ngabohong mangga bae pilarian kalebat mangga nyai mangga Ujang sok teangan Ujang bisi ngabohong mah modenan kege kapanggih da eueuh geus lila keluar ti lembur anak jeung minantu Nini teh kitu rek kumaha jelaskeun rek kumaha Ujang jeung Nyai teh hayang papangi jeung anak katut minantu Nini sok jelaskeun heula ka Nini supaya ngarti Nini teh Ujang Nyai cok dewek oge hayang panggih urusan hayang naon atawa rek kitu kieu mah oke lamun geus panggih Nini awas ya lamun ngabohong ayeuna ku dewek bakal diteangan lamun ngabohong aya di imah sia bakal dipodaran ku dewek sia belesat cebrod panto anu nutup teh ditajong nupikeun ka ajur atau puguh bae Inung Karta teh waktu eta bener-bener kacidaruasna ngadeg-deg bakat ku sieun sanggeus dikotek-tak diteangan ka kamar-kamar jeung sagala rupa dibuka-bukakeun anu kira-kira bisa dipakai nyumput teu kapanggih si Jabang Karang teh kaluar deui bener eueuh Nyai eueuh aduh dasar sial kemendi indit nanya atawa ayeuna kudu dipodaran we ge yeuh Nini teh Nyai cek si Jabang Karang bari waktu eta teh langsung ngangkat leungeunna rek neunggel Inung Karta nying Kang nying karunya tuh si Nini mah karunya nying tegaduh masalahna naon piraku hoyong ngabinasa jalma anu teu tiasa kumaha nying Kang nying anu mah yeuh urang kantunkeun di tempat aya mah cuang pilarian deui kapan tos jelas saurna teh nuju milarian putrana engkang entos iap cuang ninggalkeun ieu lembur cuang teangan di tempat anu sanesna deui Kang cek Saraswati waktu harita langsung nyegah sabab teu tega manehna mah lamun nempo Nini anu teu bisa kukumaha ngadon dibinasa ku si Jabang Karang untung aya sia lamun eueuh sia ieu Nini teh geus modar dina leungeun dewek Nyai ayeuna mah geus atuh yap urang indit corelat les sanggeus nyarita kitu tanpa pamit nanaon ka Inung Karta anu keur ngayak-yak diuk dina taneuh kulantaran kacidaruasna nempo kayaan panto geus rujad ditajong ku si Jabang Karang
Aduh Gusti, nah saha barudak eta teh geuningan lalaki nama meuni kasar kitu nyaritana. Aduh Gusti Karta, kade Karta kawas nama sanajan can nyarita rek kumaha-kumahan hayang panggih jeung maneh teh, tapi mama geus boga rasa kawas nama budak tadi teh boga niat teu hade ka maneh teh Karta. Nyai kade hati-hati Nyai, Ujang hati-hati. Eta anu digerenteskeun dina hate indung Karta, sedangkan si Jabangkarang jeung Saraswati waktu eta beuki jauh akhirna mah geus aya di hiji leuweung deui. Arag maranehna teh eureun terus diuk bari mikiran lengkah maranehna kudu ka mana deui sanggeus nepi ka lembur Karta geuningan gaplah teu manggihan Karta jeung pamajikanna aya di lembur. Dasar setan geuningan kalah kagap lah kawas kieu patut ari sugan dewek mah aya digogobrogna geuningan eueuh Nyai kudu ka mani deui ayeuna neangan si Karta Nyai. Aduh cilaka tuh pagawean dewek teh moal saterehna beres kudu neangan ka ditu ka dieu deui sabab lamun nungguan di lemburna oge cantang tu iraha mantog ka lemburna deui sabab nyebutna masih nini tadi nyebut si Karta jeung pamajikanna teh keur neangan anakna. Aduh cilaka kudu kumaha geus kieu Nyai. Ceuk si Jabangkarang waktu eta langsung nanya kitu bari garo-garo teu ateul kana sirahna. Aduh abdi oge teu terang Kang, teu terang na kedah kumaha atawa kedah ka ditu ka dieu mah, tapi eta mah kumaha engkang bae kan engkang anu bade milarian atawa bade ngabinasakeun eta jalma teh ureunan ya kedah dipilarian ka ditu ka dieu dugikeun ka pendak engkang sareng deui teh hariwang kan sareng abdi ka ditu ka dieu na kapan moal tiisieun Kang teh sareng deui abdi oge hoyong ngalalana mumpung sareng engkang teu aya kasieun abdi oge sareng engkang mah mangga ka mana bae oge mangga pokona mah salagi sareng engkang mah abdi bade ngiring ka ditu ka dieu oge. Cek Saraswati waktu harita negeskeun pamikiranana atuh puguh bae si Jabangkarang teh sanajan pusing waktu eta ngabarakatak seuri bakat ku bunga. Wah syukur Nyai, syukur dewek bunga ngadengin age syukur dewek oge sanajan pusing tapi kahibur kulantaran aya sia lamun eueuh sia mah meureunaan ayeuna teh geus kawas kumaha pamikiran dewek nyanggeus atuh ari kieu mah geus jang lelempangan mae ka mana bae inditna si Karta jeung pamajikanna urang teangan lamun geus kapanggih ulah sambat kaniaya bakal dipodaran sia ku dewek Kartina. Ayeuna mah geus jang lempang deui Nyai, jang lempang deui montong micenan waktu urang lempang kaleuweung-leuweung jeung lembur-lembur sabab pasti si Karta jeung pamajikanna teh dina neangan anakna lamun bener keur neangan anakna anu leungit bakal ngadatangan lembur jeung leuweung-leuweung tah eta bae mah Nyai. Leres engkang leres kitu bae ayeuna mah yap ayeuna sareng abdi cua ngalengkahkeun sampean ka mana bae oge pokona mah salagi sareng engkang mah abdi bade ngiring ka mana bae oge. Ceuk Saraswati bari ngagelenyu imut atuh geus kitu mah maranehna teh laleumpang bari silih cekelan beuki lilam beuki geugeut pinuh kurasa katresna tapi barang keur leumpang nyantai kitu teh ceuli maranehna ka Cidarancungna sabab ngadenge loba anu ting corowok jeung deui loba anu ngajerit wanoja kawas anu keur pinuh ku kasieun. Tolong nanaonan kikian, tolong ulah sia ulah nanaonan kikian naon sia teh naon. Alah naon Nyai, naon kegengeuna Nyai gerengeuna. Alah ka dieu kegengeuna sia teh montong cecerewetan kaos kitu patut sia. Kang eta naon Kang urang tingali. Ah Nyai naon anengan naon nempuh anu kitu patut keun bae Nyai keun bae paling oge keur anu ngareuna eta mah sabab kadengina mah lalaki jeung awewe eta mah Nyai kawas urang duaan ieu keur ngeunah Nyai. Cek si Jabangkarang bari neuteup ka Saraswati. Ih benten Kang benten urang duaan mah bade kitu sareng kieu oge da silih suka tapi eta
geuningan wanoja ting corowok kitu abdi mah teresep ingkang abdi mah teresep pamodoy abdi oge wanoja toyong diruksak kaosna mah pada diruksak ku jalma-jalma edan ulang tingali ingkang ulang tingali sanajan abdi jalmi teles oge abdi mah teu hoyong kiki teu hoyong nyieun ningali anu kitu patuh teu hoyong ulang tingali ingkang ulang tingali nya sok atuh sok sabab dewek oge sarua teresep lamun aya jalma anu paksa kanu teu daek teresep urang tempo atuh jeung dewek kayu nyai belesat kacileng barang nepi ka tujuan waktu eta si Jabangkarang langsung ngebrak-katak seuri nempo sakumpulan lalaki keur nyekelan awewe anu teterjelan hayang dilepaskeun. Wah nanahunan sia saha ada di teh saha mawa awewe tim mendis ya nanahunan kikituan saha andika saha sia lepaskeun tawan wanoja teh lepaskeun nanaon kikituan sia nanaonan jeung si Jabangkarang jeung Saraswati waktu harita langsung ting corowok kitu atuh puguh bae lalaki-lalaki eta aya berenang kana 15 urang mah anu keur nyekelan wanoja ting polotot arandika saha bocah anu datang ka tempat ngaganggu besya saha dikate saha ceuk salah saurang lalaki anu keur nyekelan awewe waktu eta langsung nyarowok kitu bari molotot ka cida seukeutna setan sia ditanya ku dewe kalah ka malik nanya deui rasa ka dieu belesat si Jabangkarang waktu eta langsung nyintreukeun batu leutik anu kabeneran geus dicekel ku manehna tapi dampakna kacida mata kreuwas keur 15 lalaki teh barang keuna ka salah saurang ti maranehna waktu eta awakna teh ngajengkang ka tukang ngajurah roh langsung utah uger getih lalambaran belesat syuk jebrod tobat waktosna ka Bojong Seep cagurang kantunkeun heula cariosna dugikeun ka dieu kumaha nya kaayaan si Jabangkarang jeung Saraswati teh jeung deui bakal ngalakukeun tindakan kumaha sakumpulan lalaki teh barang geus nempo salah saurang ti manehna cilaka kakeunaan batu leutik anu disintreukeun ku si Jabangkarang. Insyaallah kapayuna ku simkuring diteraskeun deui sapunyana pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.